batur mah kudu bersih gitu. Ampun aing lah. Lumayan ngojek gitu gede dah. Menang jang beas-beas wae mah. Nya. Sekangen ka Cemimin Gusti. Herang boga nama sigar bogana. Herang. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha, istri ujang encan ayah. Itu ada kumaha deui atuh ah. Ujang Datang dia. Duitan. Kayak foto apanya HP. Hanya usah saya. Aduh, beri geris kieu Gusti Cemimin. Moal lila-lila urang marek dihalalkeun Cemimin. Keur mah janda can boga budak. Gelis. Di deuleung dihareup ge rada sieun. Di tukang komo lenjang. Eta tarang lancah mentrangan. Keleresan naon teh. Ajum teh namut motor. Aduh, tos dibersihan namut motor. Nya pasti dibayar atuh Pak Ajum ge. Bawa duit di mana? Mana dibayar-bayar. Astagfirullahaladzim. Gimana dipasikeun? Pasikeun pasikeun bensin beak nu puguh mah. Geus sia henteu. Menitu. Mau teh saja. Wah, Nya atuh kitu mah. Ajum mek nelpon oke. Ohim. Ajum teh bade nemut motor atuh. Ya. Kayak di bensinan ku. Aya jeung jajan wae mah, jeung kopi wae mah. Sarang tuh. belum di mana? Duit di mana eta? 100 1000 ge teuing. Oke, Im. Tapi kadinya nya. Nya, ayo kitu we. Assalamualaikum. Yang Ajum bade ka Ohimala nya. Jor we ah. Aduh, berat. Jom. Wah? Ya teh da kalaresan motor teh teu janten dianggo ya teh kudunangan teh. Ya bilih Ajum bade nambut mah nya tenang. Tadi ulah. Itu tadi mah teu acan dibersihan pan, teu acan beres kebersihan ayeuna mah tos beres sok mangga ayeuna mah. Keun lah. Tapi Naon? ieu bensinna teu ayaan. Oh, kalem di bulan. Nya. Fullnya. Muhun. Ieu mah palingan full lagi 30 liter. Nya, kin aja snap. Bangker. Kin aja namanya. Bangkernya? Motorna. Teu ti ayeuna teh. Teu kin. Kin di bensinan ku Ajum. Bensin unggul. Ngangkin jeung rokok aya. Resep bukan mah tos bersih sok mangga. Atuh bade ka mana sok? Bencina. Aduh. Hati-hatinya Jumnya. Ya, siang. Ayun. Mun mangga. Ajum kebayun ya. Rokona nya 2. Ya, doakan. Oh, doakan bade ka mana emang? Biasa. Dah, ujang dah. Jadi hayang nyium dewek. Buka duit loba si Ajum ti mana nya euy. Yang penting mah pinuhan we lah eta na bensinna. Nang rokok dia.
Meni giung kieu rasana euy. Tapi ada naon? Ieu kotor HP. Papi teh deretakan. Cuma HP gitu aja. Heeh da tisu jadi kudu ieu we mah bersih. Nanti jibrugna. Tuh atuh da pake anti gores ieu mah aman. Allah, mudah-mudahan ia abis ini seakan milik rizki ya Allah, supados abi tiasa mayar sametan ya Allah ka Pak Lurah ya Allah, mugi-mugi ya abi nyungkeun ya Allah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Is. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jang Ajum. Meci dah mang. Alhamdulillah, kumaha tuh damang? Jamang alhamdulillah. Sok atuh kalebet. Nya. Kali ya. Jang Ajum aya naonnya asara reuas ka dieu? Ah, henteu mah. Tapi neisna aya. Aya nyondong Neng Iis mah, kinatnya orang sauran heula kumaha. Neng, Neng Iis. Lama. Neng Iis aya Kang Ajum naroskeun Neng. Oh, kitunya mah. Nuhun, sok geura aya naon atuh cenah. Teu mak. Ieu teh Ajum teh bade ngajak amang nih Iis. Tuh ya ring kampung Pasir Cengek. Kumaha tama di Widian mah? Oh, manggari mama sakumaha lami? 2 dinten. 2 dinten. Piraku 2 dinten. 2 jam. Oh, 2 jam. Manawi teh leres 2 dinten. Ieu mah mi asara reuas teh nya mangga wae kin urang taruh heula atuh Neng Iis nang nya. Kumaha atuh Neng? Mangga wae atuh mah. Oh, nya sok atuh hayo geura eta geura dangdan heula pan bade jalan-jalan sanes sareng Kang Ajum. Dapatnya. Nya sok. Mak, Ajum ngantosan di payungnya. Nuhun mangga. Terus kudu diomongkeun HP mah eta Aden meni ganteng gitu anak papi kasep ka mana? Ieu rek ini tan pan. Lain kieu pan pi. Masalah sekarang. Si Otang Ada yang teh geus teu betah di dieu teh pi. Cici tetap sorangan. mana ya papi? Kudu pan ada yang teh jenuh pi, eueuh si Otang mah. Eueuh batur heureuy, eueuh titaheun. Jadi ada teh ayeuna teh ngarasa kalengitan si Otang. Pan kamari di ka Jakartakeun teh ya. Bismillah yang panggil. Ayeuna teh si Otang teh hayang cenah balik we ah. Rek dijemput ayeuna teh ka stasiun. Usaha jemputna. Ku Aden bae ka stasiun mah. Aden ludeng. Udeng, usaha orang dia wani ka Aden. Moal aman keun bae ku Aden pi. Rasa tong gara-gara sorangan we hati-hati di jalanan. Heeh, ya gitu teh mah. Udah pakai motor anu atau nu mobil? Nu motor wah, kana motor mah gancang. Oh, Ya, agak macet. heeh, sekarang macet. Bae ka tuh Aden ayeuna nya. Langsung ke stasiunnya. Enggak tuh Kang. Nya, Hati-hati dan nya. enggak gitu doang keun nya. Oh, berarti salamat ke papinya. Pinya. Mohon. Saya naon? Telepon papinya di Siap, Pi. jalan. Mangga, Pi. Aman aya nama si Aden. Penasaran ieu nyium si Cimimin meuni giung kieu. Sugar polap-polap we ciuman.
Beja kasih otang ayeuna aing mah teh aku.